Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islami wal imani. Wa khassa ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'duhum bil isyani. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati adada ma zara bihil qalam. Wa an ibni Abbas katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya muga ngaridwan sallallahu gusti Allah anhuma ka itu Ibnu sareng Abbas. Anna Rasulullah sa'anyana Rasulullah utusannyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum Rasul Yaum Asyura dina poenan Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wa amaro sarang parantos marentahkeun Rasul bisyamihi kalawan saum dina itu dina poenan Asyura. Muttafaqun alaih ari ieu hadis parantos ittifaq sadaya ulama. Nah janten saum dina Asyura teh termasuk sunat muakkadah, sunat anu dikukuhkeun gitu. Janten saya dilaksanakan anak. Wa an Abi Qatadah katampi ti Abi Qatadah radhiyallahu anhu radhiya muga ridwan sallallahu gusti Allah anhu ka Abi Qatadah anna Rasulullah sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sula ditaros Rasul an siyami yaumi Asyura tina puasa dina poenan Asyura tanggal 10 Muharram faqala maka ngandawuh Nabi yukafiru eta bakal ngiparatan itu saumul itu yaum siyami yaumi Asyura as-sanatal madiyah kana tahun anu geus kaliwat. Rawahu ngariwayatkeun hadis sah Muslimun Imam Muslim. Maka anu kaasup puasa muakkad sunah muakkad nyaeta saum Arafah, saum Asyura, saum Tasyu'a. Maka pikeun jalma anu saumnya tanggal 9 sareng 10 Muharram teh Allah bakal ngiparatan dosa anu geus kaliwat sami sareng hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim gitu. Maka tanggal 9 saum teh tanggal 9 saum bulan Muharram ya tapi kan ngebedakeun sareng orang Yahudi. Soalnya ketika tanggal 10 dina bulan Muharram orang Yahudi ge orang di Madinah keur kaluasa wana ge waktu Nabi hijrah. Alasanna mah naon tah? Alasanna mah tina salamat udah ganti awan teh eta orang Yahudi di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islami wal imani. Wa khassa ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'duhum bil isyani. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati adada ma zara bihil qalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Santri wal santriya dimanapun ayana sareng nu di tempat sareng sadayana muslimin muslimat mukmin mukminat hadirin rahimakumullah. Nah ya kesempatan simkuring bade ngadaras salah sawios pasal dina kitab Riyadus Shalihin anu martelakeun tentang saum nu sakedap deui bakal kurang dilakonan nyaeta saum Tasyu'a, saum Asyura. Mudah-mudahan Allah maparingan ka urang kegiatan kangge ngalaksanakeun ieu saum sunah muakkad ya. Ina wang dilugoh heula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mualliful kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dzaraini wa amaddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli saumi yaumi Arafah. Ari ieu pasal buat mertelakeun saum dina poenan Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah. Wa Asyura sareng puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Wa Tasyu'a sareng puasa Tasyu'a tanggal 8 bulan Muharram.
An Abi Qatadah katampi ti Abi Qatadah radhiyallahu anhu radiya muga ridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka Abi Qatadah qala ngadawu Abi Qatadah suila ditaros ta suila ditaros ieu janten fiil bina majhul suila ditaros saha Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumal arafah tina saum dintenan arafah. Qala mangadawu Rasul yukafiru bakal ngiparatan itu saum arafah as-sanatal madiyah kana tahun anu geus kaliwat wal baqiyata sareng anu sasesana rawahu parantos ngariwayatkeun hadis sah Muslimun Imam Muslim. Eta puasa arafah atos kurang kalangkung dina tanggal 9 bulan Zulhizzah. Wa an Ibnu Abbas katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhuma ka itu Ibnu sareng Abbas anna Rasulullah sanyana Rasulullah utusanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saum Rasul yaum Asyura dina poenan Asyura tanggal 10 bulan Muharram wa amaro sareng parantos marentahkeun Rasul bisyamihi kalawan saum dina itu dina poenan Asyura muttafaqun alaih ari ieu hadis parantos ittifaq sadaya ulama. Nah janten saum dina Asyura teh disebut termasuk sunat muakkadah sunat anu dikukuhkeun gitu janten saya dilaksanakeun anak. Wa an Abi Qatadah katampi ti Abi Qatadah radhiyallahu anhu radhiya muga ridwan sallallahu Gusti Allah anhu ka Abi Qatadah anna Rasulullah sanyana Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sula ditaros Rasul an siyami yaumi Asyura tina puasa dina poenan Asyura tanggal 10 Muharram faqala maka ngandawuh Nabi yukafiru eta bakal ngiparatan itu saumul yaitu yaum siyami yaumi Asyura as-sanatal madiyah kana tahun anu geus kaliwat rawahu ngariwayatkeun hadis sah Muslimun Imam Muslim. Wa Ibnu Abbas katampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiya mangradwan sallallahu Gusti Allah anhuma ka itu Ibnu sareng Abbas qala ngadawu Ibnu Abbas qala ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lain bak itu demi lamun tetap kuring saha Rasul demi lamun tetap kuring aya misalnya demi lamun tetap aya deui kuring ya ila qabili tepi ka taun anu hareup la asumanna yakin kuring bakal puasa atas yang akan tanggal 9 bulan Muharram ta itu buat puasa Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Nah parantos ngarogeun hadis Muslim Muslim ta ieu teh hikmah teh janten pami urang puasa teh kada 2 tanggal 9 sareng tanggal 10 besok sareng Sabtu nya dina 1442 Hijriah ya. Kumaha tah soalna supaya ngabedakeun kaum Yahudi ge paruasa mah tapi tanggal 10 bulan Muharram gitu. Ta ieu hadis teh hadis anu ka 1250 sampai 1253 nya dina kitab Riyadus Shalihin. Nah enak uang ngajelaskeun heula insyaallah uang dijelaskeun beberapa hal anu berkaitan dengan puasa nya anu berkaitan dengan puasa. Nah, puasa teh emut puasa kabagi 3 bagian nya puasa kabagi 3 bagian kahiji puasa anu bulak-balik setahun kedua puasa anu bulak-balik tiap minggu katilu puasa anu bulak-balik dina sabulan kahiji puasa anu bulak-balik setahun ieu mah kurasa kali-kalina teh aya deui tah kontak dikedahkeun tah kangge istri ge anu tos gaduh suami panginten tadina puasa anu bulak-balik setahun mah ieu tiasa nya si suami teh kedah ngartos tiasa kedah ngidinan kana puasa anu sunah muakkadah teh eta. Naon eta? Kahiji saum Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, nu kadua saum Asyura tanggal 10 Muharram, nu katilu saum Tasyu'a tanggal 9 Muharram. Nah eta nya. Eta puasa muakkadah dina bolak-balik setahun sekali teh eta gitu. Dua saum anu bolak-balik tiap minggu. Saum bolak-balik tiap minggu nya ada puasa dinten Senin sareng Kamis. Nah, sim kuring ieu nyarioskeun deui ngadaras tafaul ti pun guru wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Tah anu puasa bolak-balik saminggu mah nya eta puasa Senin jeung Kamis. Aya deui puasa anu bolak-balik dina sabulan.
nyaeta puasa ayyamul bid atawa poenan bodas ayyamul bid teh nyaeta tanggal 13, 14 sareng 15 dina bulan Hijriyah. Maka anu kaasup puasa muakkad sunah muakkad nyaeta saum Arafah, saum Asyura, saum Tasyu'a. Maka pikeun jalma anu saumnya tanggal 9 sareng 10 Muharram teh Allah bakal ngiparatan dosa anu geus kaliwat sami sareng hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim gitu. Maka tanggal 9 saum teh tanggal 9 saum bulan Muharram ya tapi kan ngebedakeun sareng orang Yahudi. Soalnya ketika tanggal 10 dina bulan Muharram orang Yahudi ge orang di Madinah keur paruasa mana ge waktu Nabi hijrah. Alasanna mah naon tah? Alasanna mah tina salamat udah ganti Fir'aun teh eta orang Yahudi di Madinah. Nah, lamun teu jeung tanggal 8na hok jeung tanggal 11na we atuh. Jadi tapi henteu naon oge tanggal 10na ge tapi pikeun ngabedakeun jeung orang Yahudi gitu. Nah, eta tafaulna kadinya. Tah tina tanggal 10 Muharram teh seueur hadis anu netelakeun. Nya. Maka disunatkeun hok darandan gitu nya disipat dicela panon disipat teh eta. Nah, istri masuk gaduh mana sifat lelaki mah jarang gitu nya. Nah, adus tertibnya make sesengitan sesuai dengan kitab I'anatul Thalibin gitu nya. Maka sapaeuna ulama tah di tanggal 10 teh nyaeta sok ngayakeun nya salat, silaturahmi, sedekah, jarah ka para kiai nya. Longok anu gering aya budak yatim diusap sirahna gitu nya. Bari di sedekahan gitu. Maka masing-masing budak yatim tah anu diusap maka insya Allah tak bakal dihampura ku saban-saban anu diusapna. Maka sunat makan tah anu sae anu mayornya tah sunatkeun eta oge. Ngeuretan kuku sunatkeun nya. Terus maca qul huwallahu ahad disunatkeun 1000 kali tah eta tanggal 10 Muharram. Maka di tanggal 10 Muharram ge aya hiji riwayatnya sasatoan jeung makhluk sadayana di tanggal 10 Muharram tina kapal Nabi Nuh di piwarang tahun tah piwarang melarian makanan melarian naon teh tuangan gitu aya melarian kacang anu melarian gandum anu melarian suuk anu jagong anu korma tadi hijikeun ku Nabi Nuh teh nya supados kabagian sadaya dihijikeun ku Nabi Nuh teh di bubur. Nah, maka aya ada yang sering disebut dengan bubur Asyura teh tidinya teh Nabi Nuh supaya kabagian sadaya makhluk teh di bubur teh. Aya dua hewan anu kalah ka manehna teh teu neangan dahareun nya. Hiji si beurit mah teh tah neangan dahareun teh. Sunat manehna kalah ka maka sunat dipaehan teh beurit teh nya. Kalah ngegalan tali kapal mana wasitil khamsi. Jadi manehna kalah ngegalan tali kapal teh. Kedua anjing. Nah, sunat dipaehan teh anjing dititah neangan sisikian kalah ka jaralangan. Jaralangan teh jadi berhubungan teh jeung orang jeung jenisna teh. Nah, si anjing teh kalau di etanya kita dengan sisikian teh kalau jaralang eta kedua. Maka hadis anu katam itu Abi Hurairah nya Allah geus mardukeun ka Bani Israil dina mardukeun saum dina Asyura pek sareum anjeun kabeh saur Rasul. Nah, aya beberapa kajantenan dina kaping 10 Muharram teh. Di beberapa referensi teh pun guru nu kahiji ditarima taubatna Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Waktu eta Kanjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa di surga kagoda ku iblis ngacakatan sajarah teh. Nu kadua ditaekeunna Nabi Idris ka tempat anu mulia. Eta nu kadua. Nu katilu Kanjeng Nabi Nuh keluar tina parahu. Nu kaopat diselametkeun Nabi Ibrahim tina durukan. Ya nurukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Waktu eta Nabi Ibrahim di duruk ta ku si Raja Namrud. Nah gitu Nabi Ibrahim teh naonnya alhamdulillah itu kesaning dat Allah gitu. Allah nurunkeun kitab Taurat ke Nabi Musa nu ka-5na Allah nurunkeun Taurat ke Nabi Musa tanggal 10 Muharram. Terus oge nu kagenepna Kanjeng Nabi Yusuf kaluar tina pambuian. Nu katujuna Kanjeng Nabi Yakub dipulihkeun deui sosana tina tiasa ningali. Terus basa eta Kanjeng Nabi Yakub ka icalan ka waktu eta Nabi Yusuf nya di kana sungekeun dinten Nabi Yakub nangis terus tadi pulihkeun ku Allah tanggal 10 Muharram anu ka 8na damangna Kanjeng Nabi Ayub alaihissalam anu ka 9na Kanjeng Nabi Yunus kaluar tina beuteung lauk anu ka 11na salametna Bani Israil tina udaganana Fir'aun lompat tina jalan anu dibelah teh ku Nabi Musa. Nah, tongkat di surganya.
Jantan salah satu mujizat Nabi Musa untuk tongkat dibelahkan kena laut dan kabulah laut merah. Ke-11 dihampurna Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. 12 pangkat kerajaan ke Nabi Sulaiman. Allah masihkan pangkat kerajaan Nabi Sulaiman di tanggal 10 Muharram. Ke-13 Allah ngahampura ka Kanjeng Nabi Muhammad anu ti heula jeung paneuri. Jadi Nabi Muhammad mah dimaksum tina dosa. Nu ka-14 Allah ngawitan ngadamel dunia tanggal 10 Muharram. Nu ka-15 Allah nurunkeun hujan ti langit tanggal 10 Muharram. Anu ke 16 Allah ngawitan nurunkeun rahmat. Nah, 10 Muharram. Maka sing sawejal mana saum tanggal 10 Muharram kaya-kaya saum satahun gitu. So saumna para anbiya. Itu beberapa referensinya. Sing sawejal mah anu ngusap sirahna budak yatim, sarua jeung ngusap yatim turunan Adam sadayana. Ngusap sirah bakatnya gitu nya. Jadi nyian kealusan ke budak yatim seperti nyian kealusan ke anak yatim tireng-rengan anak Adam gitu. Masya Allah. Maka saya tanggal 10 Muharram mudah-mudahan orang dikasihkan ku Gusti Allah kangge ngamuliakeun sareng ngabahagiakeun anak yatim. Kedua ngalayat anu teu damang sapertikeun eta mun ngalayat anu teu damang urang sapertikeun ngalayat kanu gering turunan Adam gitu sami. Terus Allah ngadamel aras lauhil mahfud. Oke dina Allah ngadamel aras lauhil mahfud gitu nya sareng sadaya makhluk. Maka dina kitab Fathul Bari sarahna kitab Wahab disunatkeun aya doa ya. Disunatkeun aya doa dina kaping 10 Muharram diseureutkeun. Doana nyaeta subhanallahi mil al-mijani subhanallahi mil al-mijani wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa jinatal ars. Subhanallahi mil al-mijani wa muntahal ilmi wa mablagor ridho wa mablagor ridho wa jinatal ars. Coba tiasa kapihatur dina ieu kesempatan mudah-mudahan ageng manfaatna da tawakuf anu kasuhun teh sim kuring. Teruskeun bae bila mana aya kelepatan jim kuring mung hanya sekedar ngaderes ngalap-ngalap barokah kanu ngadanguna sadayana. Mudah-mudahan Allah ampunan ka urang sadayana rezekina teu barokah ilmu manfaat maslahat dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.